ieu teh imah barala pisan. Anu pinuh ku sagala. Geus lah bersih-bersih teuing geus geus. Geus iri cangking diuk heula. Tapi neng beberes. Aya kene kopi teu. Dan aya sasa area ngopi kieu. Wajiki tuh karena hudang beri geus beurang tuh dulu jam 10 ujug-ujug aya ngopi segala toko weh kemana di jung lah si beungeut heula keun ke kopi mah tuh lanjut lah da duit mah eueuh tuh Lah si beungeut teh ingat tuh aya mah yang nagina ngopi aya eueuh raek ini teh ka warung lanjut. geus geus sia mah mending kana hees we lah ayo we ngopi ayo ngalpoe nambahan we hutang di warung. Stay di hutang di warung teh geus loba gede. Ayeuna geus nambahan hutang di milian wae kopi lah. Lagi lieur kana hulu. Setelah aing kanjuk we ka warung, suntuk aing di imah we mah. Aing masalah teh mun aing mawa duit 2000 mah na teu era nganjuk we unggal poe. Aduh ieu euy. Poe ayeuna cuaca geus alus pisan. Anu eueuh batur ieu teh euy. Kalagian barudak kamarana nya. Mending nyamper si Kasel we euy ka imahna. Sok aya biasana mah euy. Lai. Nyampur. Capek euy tas beberes saya ngedeng. Lai. Nyampur. Kana ge ngedeng. Nah saha eta euy nu ngageroan. Ke dengoan sak gedeng. Duh. Cangkeng deh. Jang, ade kumaha? Teh. Ikas lainna aya. Oh, teu aya ikas lain mah. Menuju ka warung si mah tadi teh, bade nge-share kopi cenah. Teu aya. Ka warungnya. Teu abi ieu nyamperkeun nya ka warung. Ieu teh nuhun nya. Oh, njung mangga. Poe minggu pisan jam ayeuna. Kemarana teuing Gusti. Sorangan bagi geus jam 10 deh. Kesal teuing ya. Cuk, kopi hiji. Belum datang. Jadi sorangan. Gua aing karasa teh di imah teh. Ini kesel jam poe minggu cek aing teh ngalah ka dieu we kalau ngopi teh jeung udus. Sia tita tadi mah aing mah teu isuk ka dieu teh, geus beurang ka dieu. Nah, biasa nih PNS we kieu karek udang. Mandi mah teh kopi teh aing teh jadi leong ka dia aing nganjuk. Depan karena seli teh aing oge. Inaon teh nya? Cang duda we rek lain. Dan tumpangan. Anu maehan goceng leleutikan we lah. Ieu cuang nu doe lah, karena selain itu tadi panel. Nah, yang lain nggak biji lain. Cing bisa ge biji lain tuluy. Wah, aing melesat tuh dulu. Beri itu ku aing ya mah. Sapah dari katincak. Alah, goceng pertama. Cing teh aing nu ngajak ke aing eleh goblokna teh. Aing teh. Anjir, kamar naon lu dak euy. Aing ngiluan urang anu kitu. Sok buat tek meluan modok. Teresep dahangan duaan mah, ngan satincak goceng ieu mah. Are. Erek kiloan sia heuh. Anu ieu mah satincak goceng, aing teh geus elepan goceng ku si Kasla goblokna teh. Buat erek kiloan mah diuk dieu. Alah, satincak goceng. Urang kan aing teu boga duit. Lah, heueuh erek kiloan. Duit mah loba ya aya aing erek lah. Da lagi 5.000 atuh. Cecep. Tah ada lekas lain sia katincak ku aing. Aduh, lunas Aduh, aing teh
geus katincak dewa karek menang goceng aing mah. Bisa perlakuan dia tuh. Dulu eta geus katincak di wae lain. Aduh. Ka aing goceng ayeuna mah. Goblok kalah malikutan. Lain teu boga duit nih ka aing kumaha mayarna ya. Cih, di sari mah marayan wae ning ari aing ngira iluana ieu. Aing hayang iluana tuh yeuh, cih. Aing mah. Dok. Panyokotkeun duit heula yuk jung ka imah aing. Yuk ajang mayar ka Mang Gojek aing kalah. Eleh goceng. Yeuh aing hayang iluan ieu heula yeuh duh. Aing sarubah hayang iluan. Siang manyokot duit mah aing diburuhan. Nek diburuhan, mun nek diburuhan aing cokoteun yeuh. Jung buat cokot Bener, heeh. Sok ke diajakeun main bocor. Ke duit mah dicokot ku aing. Teh. Ih, yuk. Majikan nikah saya ka mana tadi mah kaya euy. Ah, tuh ya asup. Pantona gitu dikunci lah. Aing asup ka dieu pieu ya. Cih. Ari aing tadi teh. Si kaslai teh titah. Ina, nya ka dieu teh. Aing pohon euy. Ah, aing mah bener ya mah. Teu ingat saeutik-eutik ieu mah. Hah, mending HS wae mah da. Hah? Semut tunduh dan eta mah. Dulu eta geus katincak di wae kas lain. Yeuh. Trot. Ah, kalah hutang 20.000 ka aing. Kumaha ieu mah ya rasa 20.000. Aduh, eta aing kalah geus ere 20.000. Isi kiduli lapisan dia anjing kumaha mayarna ya aing. Aduh, aing kalah geus 20.000. Isi kiduli lapisan deui Mang. Aing kumaha mayarna tuh cengeuna cong telepon lah ka majikan. Sok kira telepon lah. Barala di jero di luar barala kabeh. HP di sana euy, saya nelpon. Datang posisiram. Oh, si euy. Halo, Wak. Neng, aya si Kido, ka imah nyokot duit. Jadi lapisan tita tadi dititah nyokot duit can balik deui. Si Kido mah da tadi mah aya bisa nanya ke nunggu dah mana lagi di mana lagi tadi mah tuh indit teu nyaho tuh awek diilikan heula ka imah Sok atuh beuat mun aya titah ka dieu. Yuk Yuk. si Kido di imah yang diilikan heula ke jero tuh lah saja aku mungkin deh itu si Kido aya HS dia. Kido udang ya pan si teh cenah cek salaki aing teh bieu nelpon titah nyokot duit cenah ka imah teh. Nah ngadeun HS kalah ka. Jeh. Duh. Mohon teh aduh panaina teh. Kita nyokot duitnya cek si kaslai teh. Nah aing kalah ga HS di dieu aing mah. Ek si beungeut ratunya ilu kacai sakeudang. Oh jong atuh ka WC mah. Ih budak teh nya. Pangkumaha eta mah wanian HS di imah batur. Ih bongbong babaturan si kaslai. Aing nuluykeun sasapoe kitu deui lah. Semua seger ayeuna mah euy. Duh, ieu teh. Beuteung teh. Semula lapar euy. Aya ieu kitu aya kejo di sikas lajeng deungeuna. Bisana sok loba deungeuna euy. Lah mending ilu dahar. Si Kido lah nama. Oh, iya coba geus 75.000 siapa yang mau bayarna? Lagi cepet kumaha. Nama tuh susul si Kidona. Tuh yuk. Ih, tidak bisa aing. Kita mau duit. Eta segala mah aya. Wah, iya Ah, mah. urang aya di imah. Dok. Neng. Dok. Kido. Dok. Dulu eta. Dulu eta. Kalah Kalah madang di pojokan. Mun sia teh mau duit ku aing teh tadi teh Kido. Ih, sia. Gusti. Kalah keur nyatu geuning. Yo lain Jack. Dari yo. Jeung hayam.
Gusti pohoana si Kido. Kalah madang cecepnya jeung ayam. Aduh. Jeung ayam lu dah. Nikmat gitu Gusti cecep. teuing. Pan aing kurang dahar euy. Jadi pohoan ieu teh tuh ayam lagi hirup keneh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.